Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah wa tatma'innu qulub. Al-ayah sadaqallahu al-azim. Puji sinareung syukur kehadirat Illahi Rabbi anu tos mamparinan urang sadayana waktos kanggo ngumpul dina ieu acara. Mugia dipasihan kanikmatan iman sareng Islam, sehat tur rezeki nu barokah. Teu hilap oge sholawat sinareung salam ka junjungan alam urang sadayana eta habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap oge ka palawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, tur ka urang sadayana umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi ka yaumil akhir. Abdi salaku nu ngatur acara nyuhunkeun dihapunten segala rupina boh aya lepat tina cariosan atau napi lagu lampah anu kirang pernah ada dihapunten. Orang kawitan wae ieu acara ku wangasan bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara nyaeta bubuka 2 pembacaan ayat suci Al-Qur'an, katilu pembacaan shalawat, kaopat sambutan, nu kalima tausiah, kagenep penutup. Tina raraga Maulid Akbar orang kawitan wae di acara ku pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Teras dilajengkeun ku pembacaan sholawat. Alhamdulillah, syukurillah. Mugi-mugi awasan ayat suci Al-Qur'an sareng shalawatna dugi kabarakahanna ka urang sadayana. Terus dilajengkeun wae kana sambutan di ketua panitia aturan ke tempat. Alhamdulillah sambutan di ketua panitia anu dipedakeuna si mugi-mugi barokah ka urang sadayana. Langsung wae kanu puncak na acara nyaeta tausiah nu bade dipedarkeun ku Syekhuna Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah ku Kiai Haji Muhammad Fuad Amin bin Kiai Haji Romli rahmatullah alaih. Diaturan rawuh tempat. Alhamdulillah ya sumugi ilmuna manfaat kanggo urang sadayana, kabarokahana ka urang sadayana. Urang langsung wae tutup ieu acara ku bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ieu acara tiasa rengse tur lancar hapunten anu disuun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.